lamun apek teh wa idza tumina khona. Di mana diamanatan sok cidra. Di mana diamanatan tara ditepikeun. Naon wae diamanatan. Sabenerna lamun ningali kana kacamata agama jelema kabeh di alam dunia pada boga amanat. Kepala keluarga boga amanat. Boga. Pamajikan jeung Anak. Jelema nu loba harta boga amanat. Boga. Nyaeta Harta. Tadi saja bahasa. Boga. Mangkali eta amanat teh baheulana ku Allah ditatawarkeun. Pertama amanat rek dititipkeun ka gunung ternyata gunung Nolak. Oke amanat rek dititipkeun ku Allah ka bumi nol. Nolak. Kabeh ciptaan Allah eta amanat rek dititipkeun teh kabeh ciptaan Allah pada Nolak. Anu ayeuna eta amanat teh dititipkeun ka jelema. Ku jelema baru ditarik. Aya teh bisa ngajaarkeun amanat. Nah, ya kan. Majikan titipan anak titipan sing bisa ngajaga mawona kitu mah mangupah mangka ka Cianjur aprok jeung di jalma anu teu wawuh anu ayeuna eta jalma teh ngajak panca kaki jeung mangupah nanyakeun asal kelahiran di mana ngaran di mana atuh jawab ku mangupah nah si horeng eta jalma anu ngajak kenalan ka mangupah anu mangupah teu wawuh teh si horeng rek ka daerah mangupah bahkan nanyakeun ka jalma nu ngaranna Mang Marna wawuh teh si mangupah baturan ngaji eta syukur atuh ari kitu mah kuring ieu keur ariweun ieu lem rek amanat kumaha ieu rek barang titip kumaha ieu terasa tuh mangga siap nah naon atuh ieu nitip atos sejuta THR jamang mah mana THR teh singkatan tunjangan hari raya oh mau upah juta anu amanat di zaman itu bawa mengajak panca kaki jadi mau upahnya kita pun tenan bukan ini apa di kau bios atau dari tak pernah sama mau upah di Cianjur sapanjang jalan lebih kayuan samarna teh nyahun mini ba tadi bikin kabeh sakit itu mini ba tapi kalau datang waktu mati datang waktu bisa beres taraweh beres kadang mangkat apon ini api datang Mang Nangis datang Mang Panggis datang tamat ngobrol ini api datang enak tahu teh jangan aduh, dewek itu ada. Amplop nih, ini kayak gitu gimana kan bisa? Buku tadi nama mereka dicok, dan panca kaki yang urang. Teknik bos syukur Tuhan sama tulisan daerah. Teknik tipe, ini sudah kaya di lebur, kira wah, buat kagobe buat tuh. Tapi kita nitip aja kan, THR lah, bersyukur. Karena yuk, ikut sabar, kaget. Ayo dapat ka upah ku dulur Mang Mara teh sajuta. Ayo ku Mang upah, ditepikeun ka Mang Mara ti bagus 500. Paling ku ato-atona da teh nyaho sajuta teh Mang Mara. Gitu oh di mana? Copot lama. Apa? Bang jalan gitu. Teh mau upah beda pedoa. Ayo jipol satengah tak. Ngeunang ada kakak teh di alam dunia mah mau upah. Tapi di akhirat dia euy. Juta ge ngena. Ada nyaun
abdi teh mane boga lama sok ngaji di pondok. Berat tuh. Berat. Tapi kene saudara tak sajelas nah di tiapean sajuta tapi kan kajut Sajuta. mana teh sarunya ho kumang mana paniku asa duit menang Pak Bange. Pak ayo bagi adil yang mana 500 yang ini 500 mutlak halal daripada minta di 100 coba kan itu kan saya tadi juri kan saya itu mana loba teh anu Loba. Aya wae sebenarnya. ada aya paribasa anu aya bungan kan duit mah kieu aya tunjangan ti luhur di atasan udah disampaikan ka bawah Bawahan. anu jompo anu kolot kolot dulu jompo tunjangan gitu mana ya paribasa tilu nama sagede Kuda. nah eta tapi eta kalau dituju ka handap ternyata di bangku sadepen Peda. bandingan soalnya kalau tidak Lung tiluhur sagede Kuda. handap sagede Peda. gede kene dibandingkan di Japu mah kan Saya dikuti ya. iya nih kan tiluhur sagede Kuda. aya ka handap sagede tumil Tumila. dah lah lama sih kene leheng sagede tumila oh Oke. masih gede tumila mah bandingkan jeung butuh mah tumil iya ningalkeun di luhur nama kudu tepikeun ka handap teh sagede Kuda. nah eta tapi makanan di bangku mada rasa busana ada di teh memang lagi ada di mana tidak itu mah jadi lomba wae itu tadi lomba di pinggir mana Loba. lomba jawab kan ya hayang ngahindar tina kagudulakeun golongan jama Munafik. kirang-kirang nama kasifatan munafik ari parahna ku salabia jama munafik Allah ngancam dina Al-Qur'an innal munafiqin ancaman Allah ieu ke jelema munafik ieu mah nyaritakeun ciri-ciri nanya aya namanya nyaritakeun ancaman innal munafiqina fid darkil asfali bahwa jama munafik wallahu a'lam innal munafiqina sayastuna golongan-golongan jama-jama anu ngaruna Munafik. Iketnya di alam akhirat geus tujuh aya dina neraka teh pidatil asam cicing dina neraka teh dina tahapan pangdasarna lamun jama cicing dina neraka tahapan dasar nah pangringanna ka pang banget Pang bangetna. atuh masa kok ge nu dasarna mah jadi naon Keras. jadi alhasil jalma munafik di akhirat geus tubuh aya dina neraka teh bakal jadi kerak Neraka. mata hindari munafik ulah kaeusian tah ciri munafik nu aya dina Al-Qur'an ulah kaeusian tah ciri munafik nu aya dina Hadis. di mana teh kaeusian nu dina Qur'an jeung dina hadis jelas urang teh lain jama Munafik. atuh teh moal jadi kerak neraka Neraka. yes